Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sihalan mandalapan. Wahdar sareng kudu sieun anjeun edan deui min gisil hirfati tina nipu pagawean atawa malsukeun pagawean. Painal gisa, mana ya tukang dagang ya atau tukang digawe ya. Maka saknyana ayeuna malsukeun pil hirpati dina pagawean eta madmumun dicacad syar'an menurut syarat. Beuh kadaya. Kumaha cenah malsukeun pagawean teh nipu pagawean teh? Ieu nya wa qadra wasarnya tengah riwayatkeun saha muslimun muslim fi sahihi. Dina kitab sahih Muslim an Abi Hurairah. Anna biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tamarru ngalangkung Nabi teh pisauki di pasar. Nabi nuju ngalangkung ka pasar teh. Ala subroti to amin kana tumpukan ayeuna dahareun padkhola tuluy ngalebetkeun we Nabi teh yadahu kana leungeunna itu Nabi pandanganna Nabi pihadi itu subrotin toam panalat maka keuna itu yadah teh bilalan kana basuh ari di luar nagari ngalus begitu dicolokeun basuh kumunya anu keur viral ari di tempo teh anggur 15.000 per kilo nya per satu dua nate pek teh deukeutan satengah atawa ditumpukan 10.000 ya buah pek teh nu petot tungkul nu alusna mah henteu kaya nyumputkeun ka pagawean nipu jalma teh langsung trek adinya heuh tak kitu nya begitu ditempo teh geuning ieu garing ari pas diasupkeun dengan baseuh begitu ayeuna dina tumpukan buah-buahan geuning ieu alus luar nama ari pas ditumpuk ka jerona goreng geus di karungan teh kawas kentang di jersey luarna alus gede ari jerona laleutik eta teh disebutna eta gisal hirfah nu kitu teh Kanjeng Nabi teh meunang disaur Kanjeng Nabi kitu pakola ngadawuh Nabi mah eta naon hada ari ieu nanaeun ieu teh we ya sahibatu am gitu kanu boga kadahareun teh nanaeun ieu cenah pakola ngadawuh itu sahibatu am teh ya Rasulullah asobat geunaan hu kana ieu toam naon asamau hujan Gusti eta teh kakeunaan hujan ieu nu teu kahaja ya sahabat teu kahaja qala ngadawuh Nabi apalah ja'al ta nah teu ngajadikeun anjeun paukoto amdina saluhureun ieu dahareun hatta ya sehingga ningali ukana ieu toam teh kana ma anasa anasu manusa atuh euy ditunana di luhur we ame kacirieun anu petotna teh ulah dituna di tukang cek kanjeng Nabi teh kitu da kieu mah teu kacirieun nu gorengna dari barang jual teh kudu apal nu alus nu gorengna ada urang mah kan terkadang nu dipajang nu alus nu ditukangna nu goreng cek kanjeng Nabi sok nu goreng heula ka tukangna alus ayeuna mah moal payu heuh cek kanjeng Nabi kitu tuh nya sumakola sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngadawuh man sing saha jalma gosa anu nipu si man teh ka urang sadayana pala sama ka teu aya teh si man minna eta tetep ti umat kami ya Allah langsung eta dikecap kitu tukang dagang ku Kanjeng Nabi ya Allah ya Rabbana kada tah bisi urang jadi tukang dagang wa maklumun sareng eta dimaklum anna kulla insanin ari saban-saban insan ya'rifu nyaho si insan teh hirpatihi dina pagaweana si insan makana perkara yakunu tumiba itu bihi kana itu emak naon at-taqwa taqwa wa sareng perkara bihi anu bihi kalawan itu emak yaku anu tumiba naon al-gosu nipu. Jadi bisa dimaklum jalma setiap jalma nyaho dina pagaweanana kana perkara anu tumiba katakwaan jeung perkara anu tumiba tipuan. Lamun ayeuna jalma digawe dibarengan jeung katakwaan, maka moal mungkin eta jalma nyumputkeun kana kagorengan daganganana. Tapi lamun ayeuna gos nu aya di eta jalma, maka bakal sapertikeun kitu tumibana. Jadi eleh katakwaanna teh. Ieu teh bisa nyirikeun imanna jalma teh mun tukang dagang tingali dina posisi dagangeunana kitu sapertikeun kitu. Wa qad ja'alallahu wa qad ja'ala sareng nyata ngajadikeun sallallahu ta'ala al-abda ka hiji hambana aminan kana dipercaya ala nafsi kana awakna itu siman fi hirfatihi dina pagaweana siman. Tuh Allah oge mereka percayaan kana dirina siman dina pagaweana. Cik kumaha yeuh? Gawe keur batur nah akur keur gawe keur sorangan teu barang keur batur nah akur keur barang sorangan teu
diri sorangan hayang nu alus, maka dina nalika urang ngajual mereka batur bejakeun kealusan jeung kagorenganana. Kitu da dina nalika terjadi ka urang cik urang ridho moal kaya ditipu saperikeun kitu. Matak dina akhir ijab qabulna engke teh nyanggakeun barang sakitu bukrosna saena kitu awona kitu. Kitu tah we. Jadi ulah nepi ka teu kacil mau ngajual motor teh ya, ieu motor geus 3 kali turun mesin. Panyakitna teh ieu nu sok karaos ku abdi mah bejakeun eta teh ulah karena dipake rontok langsung rontok jadi pake ngegas teh. Iya pain gosa maka lamun nipu si jalma hona eta si jalma teh hianat dinahu kana agama na itu si jalma, hianatna kana dina wa nafsahu jeung kana awakna itu si jalma wa nasakan manusia ajmaina sakabehna. Kayak hianat ke Kanjeng Nabi kayak gitu kan agama mah. Iya luar biasanya ancaman Kanjeng Nabi. Wa qad qalu sareng nyata ngadawuh ulama-ulama kuluman ari saban-saban jalma nasoha anu gawe alus si man. Nya pi hirpatihi dina pagaweana si man walam ya'tamid sareng teu tatagenan si man alaiha kana itu irpah barokah maka ngabarokahan salu Gusti Allah lau ka si man piro si malihi dina pokok hartana itu si man. Lamun ayeuna jalma teh gawe alus dina urusan pagawean ngaheulakeun kepuasan pelanggan bari henteu tatagenan eta jalma kana pagawean, urang mah nu penting mah ayeuna ngajual secara hukum syariat tatagenan ta ayeuna sieun rugi ku pedah ngajual kitu teu kaos batur kurangna kauntungan maka Allah bakal mereka barokahan ke eta jalma dina soal pokok hartana eta jalma. Min haitsu la yas'iru kalawan la yas'aru tina sakira-kira henteu ngarasa si jalma teh hatta yasiro sehingga jadi si jalma eta min awsi annasi tina pangjembar-jembarna manusia naonana malan hartana. Oke jalma eta teh teu ngarasa si eta jalma teh padahal mah jalma nu paling jembar paling beunghar di antara manusia hartana. Lamun geus bisa ngarasa eta jalma teh dina ngaraksa dina urusan daganganana dina urusan pagaweanana nu jadi pokok hartana ku Allah bakal dibarokahan sabab dibarengan pagaweana jeung katakwaan ka Allah gitu. Ya Allah ya Rabbana. Paman sing jalma gosa anu nipu si iman hirpatahu kana pagaweana si iman in kasyapa maka bakal kabuka naon haluhu tingkahna si iman wa tabaddadat sareng leungit naon barokatuh barokahna itu si iman. Ya Allah ya Rabbana. Lila oge bakal kabuka kagorenganana euy jeung tingkahna kanyaana si iman eta teh. Tingkahna si iman ge bakal kabuka lain daganganna wungkul. Berarti lamun daganganna kitu otomatis tah jalma hatena ge sapertikeun kitu kaya hayang alus di luar tapi buruk di jero. Naudzubillah min dzalik jadi doa kan eta teh atau pula kitu lamun urang jadi tukang dagang wasoro sareng jadi si iman an qaribin tina waktu nu deukeut eta yudrobu dijadikeun bihi kalawan si iman naon almasalu perumpamaan fil khumuli ti anu teu dikenal li anallahu taala kana sanya Allah taala tajala ngajadikeun Allah al-faqra kana fakir fil gosi dina tipuan. Lamun ayeuna kitu si jalma kalakuanna dina jangkan waktu deukeut eta si jalma teh bakal aya kakeunaan sapertikeun kitu ti jalma-jalma nu teu dikenal dibalas ku batur euy. Lamun urang sapertikeun kitu bisa jadi eta teh kasalahan urang ditipu deui ku batur sehingga ngajadikeun Allah kapakiran dina urusan nipu sapertikeun kitu. Wal barokah sareng jakan ngajadikeun kana barokah pitaqwa di takwa. Faqad hasa sareng nyata geus ngagegeri dina hati meupeujeuhkeun saal masyayikhu pirang-pirang guru salafan ulama salaf nu tihula 300 tahun ka ditu ka kanjeng Nabi wa khalapan sareng ulama khalaf nu pandeuri ka dieu ala amalil hirpati kana pagawean kana amalna pagawean taban karena tut lil Qur'anil adim gitu kudu ngretapan Quran jeung hadis we wa sunnati syarifati kana sunat kanu mulia
wa ashaduhum sareng ari pangbanget-bangetna itu masyayikh bidalika dina ieu hasa kodasa eta asadatu sadiliyah sayyid anu bangsa sadiliyah. Pakana maka kabuktosan sa Syekh Abu Hasan Asyadili rahimahullah taala yaqulu ngadawuh Syekh Hasan teh man sing sajalma iktasaba anu kasab si iman teh wa qoma tuluy ngadegkeun si iman bi faraidi rabbih kana kaparduan Allah taala alaika si iman faqad kamalat maka geus sampurna naon mujahadatuhu mujahadahna si iman. Ya Allah ya Rabbana, lamun jalma ayeuna kasab tapi kasabdan netepan kana kaparduan dina harti dina waktu kasab teu poho kana kaparduan ka Allah, maka eta sajalma teh sampurna urusan mujahadah, kesungguhan hayang deukeut ka Allah, kesungguhan hayang musyahadah jeung dat Allah, kesungguhan hayang jadi jalan makrifat ka Allah. Kunaon sababna? Wa kana Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah taala amin yaqulu ngadawukeun alaikum mesti ka anjeun bisababi ku ngadatangkeun hiji sebab rezeki. Urang teh wajib euy usaha teh. Wajib urang usaha teh. Waliyaj'al kudu ngajadikeun saahadukum salah sahiji aranjeun kabeh maku kahu kana alat ninuna. Tuh, kana alat ninuna itu si jalma teh si ahad subhatahu kana tasbihna. Si ahad. Jadi lamun urang gawe ninun targa alat tinun teh kudu ngajadikeun tasbih keur urang. Wa kudu mau kampakna itu si ahad deh subhatahu jadi tasbih. Wal khiyatatu tota yang kana jarumna itu si ahad teh subhatahu kana tasbih. Wasaparu lamun ayeuna urang gawena di jalan, tukang parkir, tukang atau supir atau naon we subhatahu kudu jadi tasbih kabeh oge. Pagawean urang kudu ngajadikeun ji sebab inget ka Allah. Tukang macul, empo pacul Allah. Tukang ngalak-kalapa, nempo bedog jeung kalapa Allah. Nya tukang naon bae urang, tukang nguseup, tukang nelayan, tukang lauk kabeh kudu ngajadikeun pagawean teh eta Allah. Jadi tasbih keur pikeun inget ka Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah ngabuka hidayah taufik sehingga ningali urang kana saban perkara ge bisa ngahadirkeun Allah. Gitu. Termasuk kopi ieu oge pada melannya urang bari ngajugur tuluy ngopi suruput sing inget hate mah Allah. Wallahu a'lam bishawab.